kuari betak aing mah perang mah meureunnanan jantung ieu bae aing mah ngahadang kana kelanjutan perjuangan Kristen aing nu dihareup nu kos kitu geus mat mun paeh eta syahid eta mun paeh hebat jasa eta kos kitu deres ieu mah deres nu lain kiai-kiai ge kiai teu kitu ketika kiai-kiai tanda tangan naon anti pembangunan gereja kira kalau mah ya orang besi kucamat dari aku panjana sok mere 3 juta sebulan kalau mun bertanda tangan atuh meureun eta kiai outlaw bin tolol bin goblok bin naon deui endahan jawara nu tampil aing tanda tangan teh heula aing ya tanda tangan gede jasa bahkan ceplok tangan bahkan tempel bahwa aing anti pembangunan gereja. Emang siap kurang daek aing salat tilok non tilok ieu beureun ieu jang jalan ka sorga aing. Geus aing mah geus ieu bae geus aing mah pokon geus. Engge di akhiratna ditimbang salat jore, zakat jore, puasa jore, ngaji jore. Aya hiji anti agama Nasrani. Wah cek malaikat ieu lu bagus bae. Timbang lu bagus aja jore, bagus anu bagus sorga coba bae. Begitu dibalangkeun, itu jawara dibalangkeun ka mana itu? Ka sorga, kiai eleh, jawara tulung. Eleh ku jawara, taruh tege. Ieu urang berjuang dek datang ka iraha, dek datang ka mana? Dek kumaha carana disesuaikeun. Mun zaman Kangjeng Nabi perang, zaman sahabat perang, zaman tabiin geus mulai dikurangan. Zaman wali-wali sanga perang sarua bae. Zaman kuari, zaman perang otak, zaman perang politik, zaman perang ekonomi, zaman perang budaya, zaman perang informasi kuari. Perang informasi di internet, Yahudi kieu, Nasrani kieu, Islam kieu, per detik, per jam, per hari, perang informasi. Perang terus, begitu perang ekonomi jeung politik jeung budaya dirasakeunana Islam lah nu eleh. Dua informasi ti Gusti Allah nu disampaikan ke Kangjeng Nabi. Hiji bakal aya jelema nu murtad, nomor kedua bakal aya nu nanjeurkeun agama. Masya Allah. Mata ya ayyuhalladzina amanu. Cek Gusti Allah disampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Wahai jelema nu ariman. Sakedeung deui bakal aya jelema nu murtad. Hiji nomor kedua bakal aya jelema nu negakeun agama Allah. Mayartadda minkum an dinihi, saha jelema nu murtad balik tina Islam ke agama kafir ngajauhan agama Allah. Ulah kaget Muhammad, fasaufa besok atawa ke bakal ngadatangkeun Gusti Allah kagak ganti jelema eta ka ku kaum anu indahna luar biasa. Allah resepeun ka anjeunna ka para kaum ngeresepeun ka Gusti Allah. Nah, jadi aya 2 hiji bakal aya jelema nu murtad bener bae. Teu lila Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah, dipundut ku Gusti Allah. Mulai jelema kalaluar ti agama-agama Allah, balik ke agama Yahudi deui, balik ke agama Nasrani deui, mencerca mencaci maki ke agama Allah anu geus disebarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah aneh boro-boro kuari cacakan baheula Kangjeng Nabi lah haneut keneh jelema balik ka tukang murtad atuh kamu kuari aya citra aya puri di dieu. Anu unggal asar aya nu marake sakieu teh kan maka sakieutan. Maka atuh masih penyarahopan. Ada teh murtad goa. Ya Allah ya Rabbi tuh Gusti Allah na. Cik Sahibul Kasyaf bakal aya 11 golongan nu murtad. 11 golongan nu murtad. Ngan di zaman Kangjeng ayat 3 di masa Kangjeng Nabi masih kene jumeneng ayat 3 manusia anu murtad bahkan nangtaran ke Kangjeng Nabi saliana setelah Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah. Ya Allah, ya orang hitung-hitung muludan meh muludan ieu meh ngan teu make berkat muludanana.
potongan berkat malain deh mulu dan teh kudu make berkat mun kadele cauna gede tetep diukna mun cauna nu laletik teh cau mah cau hansip bangun jiduh bae teh keluar deui ayat 3 manusia di zaman Kangjeng Nabi nu murtad ka Kangjeng Nabi bahkan lain sekedar murtad ngaku nabi deui jadi aya nabi tandingan jangan mengecek keistimewaan Kangjeng Nabi tetap Allah nyeun tandingan nabi jadi jelema ngaku nabi kadang-kadang kurang bangkawara emang bangkawara nganjang ningali keistimewaan Kangjeng Nabi kudu dibandingan kos kuari aya kiai anu teger teh pasti aya babandingna pasti bae aya kiai anu teger aya nu ngalembar jangan bandinganana engke ge masyarakat sendiri masyarakat manusia sorangan anu bakal nempo nu mana nu asli nu mana nu teu asli ti Gusti Allah sama kos kitu tah mah lamun asli negakeun agama hiji tilok nyieun proposal asal kiai nyieun proposal tandingan kiai tah proposal kedua tilok dek nyieun yayasan komo dana Australia komo dana ti Yahudi tipatikan memuadaekeun tah kos kitu mah mun aya tandingan kiai bener tah tandingan anu tah geus kajian kumaha ge berdalih ka kaler ka kidul lenggeng ku sia dalil nu jelas lain nganjeurkeun agama Allah hayang meuli inova tah kiai sakitu bae titik bae geus pokona kudu aya tandingan anak bae kajian kumaha ge sebab boro-boro kiai deui cacakan wali bae wali loba nu ngaku wali loba nu ngaku wali nyarekanan ka wali-wali nu asik ka Tuan Syekh Abdul Qadir ka Syekh Abu Hasan As-Sadili ka kitu Abdul Qasim Junaidil Baghdadi ka kitu Syekh Siti Syekh Marufil Qurhi jeung sajaba-sajabana loba nu nyarekanan loba mun cemooh ulah kaget boro ka wali ka Kangjeng Nabi ge aya kula keur ka Mekah teh ngajak jamaah yuk urang ziarah ka makom Syekh Nawawi zararah lah ka ditu beres jarah terus balik aya nu nanya urang Bandung pagi dari mana ziarah kemana ke Makla makom siapa tuh Syekh Nawawi itu siapa Syekh Nawawi itu ulama Banten saya dekat rumahnya sugan kula nyana akur jeung urang mantak dideketkeun bae kitu ngabanggakeun itu dekat dengan rumah saya padahal nu deket jeung imah aing mah lain Nawawi eta aya deui geus kitu bae tah mah kenapa sih diziarahin oh dia ulama besar karangannya banyak dibejakeun kukula gitu emang udah jelas kitabnya bener pan nang tangan kayaknya kan jadi kieu ya sudah lain akur gitu Masya Allah nyaduaan bae ieu digang ngomongna ge sekolah teh emang kenapa sih emang belum kenal dengan Syekh Nawawi nggak ada yang kenal kalau di Bandung sama Syekh Nawawi itu apa ya manusia biasa nggak jelas itu orangnya wah gelut tau lah ya ini mapan Mekah ditahan kita gugula ditahan udah gini aja saya kamu nanti di akhirat kita ketemu nggak sebaik ulah kacai baik nyana nuleukeun baik pan di akhirat tapi mendang sababaraha poe nyana datang deui ngajakan ngobrol deui ngajelaskeun Syekh Nawawi gugula dijelaskeun teh dibacakeun dijelaskeun tentang kewalian tetap nyana teu percaya orang yang wali-wali barang diselidik kalau situ Bandungnya di mana Pajagalan jakin oh di situ mah banyak Persis ya mungkin Mas juga Persis ya mohon cenah wah tuh Persis mah ulah ngobrol jeung abdi tuh jeung batu cek urang teh batunya nambarah di dinya hampura ieu mah Mekah cak ulah teh Masya Allah aya beta pengalaman di Mekah pas kitu loba nu teu percayaeun ka para wali-wali Allah ulah aneh kuari bae kuari nu datang ka kula ulah manusia biasa Habib bae Habib aya anu nentang Habib nu nentang ka kula aya sakelas Habib bae aya nu teu percayaeun ka kawalian Syekh Abdul Qadir Al-Jani atuh deuk nyaho di mana aing ngaji teu naon teu mah ngan saturunan-turunanana doang nya aya teu ngaji mah tetep bae kula pengalaman Habib bae aya nu teu percayaeun kana kawalian ngan lalaunan kukula Habib dipengkol-pengkol dilempengkeun
mesti jama Habib cekula teh anu jadi imam terus kabladina rada sadar teu cacakan eta bae geus teu paham komo atuh nu teu ngararaji mentak dibawa kurang haolan ngejelaskeun tentang wali hiji nomor kedua supaya orang kabeungkeut wali Allah abadi akhirat anu ngaku sakitu doang jak ngandalkeun salat urang mah atuh mana andelanana mimiti Allahu akbar teh jak geus hijrah hate urang mah mall ya awak di luhur sajadah aya hate keur di eskalator Masya Allah. Nah kahiji di zaman Kangjeng teh jelema nu buang kawarah adalah Banu Mudlij roisna kepalana Zulhimar sebagai lakob ngaran aslina Aswad Al-Ansi eta jelema buang kawarah anu luar biasa tanabba'a ngaku nabi nya teh ngaku nabi teh Aswad Al-Ansi teh urang mana eta urang Yaman wastaula ala biladihi nyana jadi pemimpin Yaman saat eta wa akhraja umala Rasulillah pagawe-pagawe utusan Kangjeng Rasul kunyana dikaluarkeun ti negeri Yaman lantaran teu iman ka dirina nyana ngaku jadi utusan Allah teu kira-kira pan zaman baheula ge geus aya eta kos kitu ngemantak kata Rasulullah Kangjeng Rasul nyuratan melalui Mu'ad bin Jabal Sadatil Yaman jeung penggede-penggede di negeri Yaman bahwa hati-hatilah dengan seorang manusia yang mengaku nabi yang bernama Aswad Al-Ansi dari keturunan Banu Mudlij apabila ada kesempatan segera hancurkan basmi langsung nyieun kekuatan setelah nyian kekuatan diserang begitu diserang dibunuhlah dengan melalui seorang manusia nu gagah ngaranna Fairuz Ad-Daili setelah dibunuh dibakar imahna dibeuleuh imahna dihancurkan nyana segera ke Madinah laporan ka Kangjeng Nabi ngadua alhamdulillahirabbil alamin bunga anu luar biasa aya jelema nu wani luar biasa ngaranna Fairuz Ad-Dailimi hancur hiji nomor kedua di Banu Hanifah ieu geus terkenal luar biasa Musailamah Al-Kadzab tanabba'a Musailamah Al-Kadzab ngaku nabi deui nyana bahkan ngaku jadi rasul nyuratan Musailamatul Kadzab teh ka Kangjeng Nabi nyuratan dina suratna kieu min Musailamah Al-Kadzab min Musailamah Rasulillah nyana ngomong kos kitu sorangan min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah jadi nyana ngaku ka Kangjeng Nabi pernah iman ieu ka Kangjeng Nabi ngan kuarina lantaran boga kamonesan sebab Musailamah Al-Kadzab teh lamun nyekel pasir tak dicekel dibuka jadi emas nyekel daun cekel ku nyana tak jadi duit kemudian jelema asal aya naon-naon ditebak ku nyana made jero hatena anu sujud di hareupeunna lamun aya jelema sujud ka Gusti abdi mah ieu teh hayang merubah hirup kunaon emang usaha abdi geus anu waduh ieu teh usaha kula mah majes coba tolong tuduhkeun maneh kuduna usaha anu moal kebel deui sugih dilaksanakeun bener aya nu muriang dibawa ka dinya teh ieu kunaon ieu geus muriang 3 tahun cenah ngajoprak bae ki dinya ngising dinya kadieu kan diusap ditiup cageun dek kumaha teu percayana atuh nu batak jelema percaya ke ka Musailamah teh bogaan kamonesan ai jelema kos urang mah atuh ngaku nabi boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge anu menurut ditanya rukun wudu ke heula ditanya rukun salat ke heula ditanya ngridit halal atuh lain kiai tah mah kuyai tah atuh boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge can aya nu percaya ngomong ngaku wali ieu mah ngaku nabi nu mantak dipercaya Musailamah Al-Kadzab seorang dukun nya teh boga kaistimewaan sihir mantak jelema rep kabeh percaya Musailamah Rasulillah kanu leutik dedeh kanu gede ngahormat
mun aya kesulitan dipecahkeun ku manehanana, mun aya naon-naon diusapan ku manehanana. Jelema teh asa diangkat, asa dijunjung, nu mantak deudeuh pisan diakulah Musailamah adalah sebagai Rasulillah. Eta teh kalangan masyarakat kabeh ngarosulkeun ka Musailamah. Setelah Musailamah ngaku diangkat jadi rasul, dirina ngangkut diangkat jadi rasul Allah, eta teh boga kaistimewaan sihirnyana. Mantak nulis nyuratan ka Kangjeng Nabi. Suratna kieu, min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah amma ba'du. Fa innal arda nisfuha li wa nisfuha laka. Di surat-suratnya kos kitu tah. Artina surat ini dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad sebagai utusan Allah pula. Ba'du. Sesungguhnya tanah ini adalah sebagian untuk kekuasaan saya dan sebagian untuk kekuasaan kamu wahai Muhammad. Wassalam. Musailamah Rasulillah. Coba eta surat. Murikak bulu orang ngadenge surat kos kitu. Tapi dijawab ke Kangjeng Nabi, fa'ajabahur Rasul. Surat. Fakataba ilaihi Rasulullah min Muhammadin Rasulillah. Kangjeng Nabi langsung tulis min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab amma ba'du. Fa innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Surat Kangjeng Nabi leuwih indah dari Muhammad utusan Allah yang asli kepada Musailamah yang pembohong kelas kakap. Bahkan akina kakap ieu mah. Amma ba'du fa innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini adalah bukan milik siapa-siapa, hanya milik Allah semata-mata. Yurithuha may yasha. Allah telah mewariskan bumi kepada orang yang dikehendaki oleh beliau, oleh Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang bagus untuk orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalam min Muhammadin Rasulillah. Eta surat, ciri surat menyurat. Pohara luar biasa. Orang malain kan. Surat orang malain. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Jurig sama jakos gitu mah. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuan Musarwiti. Di keheningan malam yang sunyi, ku dengar suara cecak yang aing balik di Kangora ya. Wassalam Dedi Pasar Kemis. Make tanda panah sot. Dibaca eta orang menyuratkan teh kos kitu paling. Tuh batur surat teh lain lalagaan. Luar biasa. Baca ku Kang nah dua teh jelema nu ngaku nabi. Dukun nomor katilu nu ngaku nabi adalah Banu Asad. Ieu adalah kaum Talhah bin Khuwailid tanabba'a. Banu Asad seorang manusia dari golongan Banu Asad ngaku nabi sarua bae. Nu mentak ku Kangjeng Rasul dikiriman Khalid bin Walid. Khalid perangan eta jelema bunuh bila perlu. Lain bila perlu bunuh cek Kangjeng Nabi. Segera Khalid bin Walid, seorang sahabat anu gagah perkasa, naik kuda dar berangkat ka ditu bersama-sama dengan penggawa-penggawana langsung perang merangan kaum Asad. Hazama ba'dal qital. Kemudian langsung dibunuh. Masya Allah. Cek sakawal mah lari. Setelah lari sampai ke Sam, di Sam benang ku Ki Khalid, saenggeus benangnya menta ampun, saenggeus menta ampun kulah mentah dihampura, bejakeun ka Kangjeng Rasulullah, kula mah desakan-desakan ti masyarakat kula bahwa kula teh titah jadi Rasulullah. Nu mata kitu kunaon? Lantaran kula boga ilmu sihir. Detik ieu, menit ieu, saah ieu sihir kula deuk dipiceun, tetep kula ndek iman ka Allah jeung ka Rasulullah. Salam kula ka Kangjeng Rasul, bejakeun kitu, amankeun kula ti haritanyana Islam nu luar biasa. Asuk Islam deui, kemudian Islam bagus dan mimpin Islam anu luar biasa. Tilu di zaman Kangjeng Nabi nu ngaku nabi teh tek bae zaman urang tahun 2010 musodek. Masyaallah Gusti Allah doaku. Di Bandung Yasmin. Isin ngadengin naga Yasmin jadi nabi. Yasmin teh Yasin teh turun ayat teh ka kula teh tadina mendek Yasmin. Eta kula jelema ondo tapi eta modelna aya bae pengikutna model. Meureun nu mantak aya pengikutna pasti aya kamonesanana. Setelah kula ngobrol di Garut boga kaistimewaan naon eta? Sarua tadi boga sihir, batu dicekel jadi emas, batu dicekel jadi perak.
ketika manehna ditewak cek teu aya jauh aya di ditu endeu kumaha tuh ta eta sihir teh bisa kos kitu. Kitulah mayyar tadamingkum andiri ulah kaget Muhammad di zaman anjeunna ilu manusia ngaku nabi. Etalah sejarah anu luar biasa dibaca ku orang Amerika, dibaca ku orang Inggris, dibaca ku orang Belanda, dibaca ku orang Amerika, Eropa, Australia dan lain sebagainya. Kangjeng Nabi anu mutlak kebenaranana aya bae tandingan-tandinganana. Mata ulah kaget di urang ge sarua bae aya bae negara nu lempeng tandinganana aya deui. Aya deui manusia organisasi, aya deui organisasi tandinganana. Aya deui anu hebat, aya deui tandingan selalu kitu bae. Salila dunia aya keneh encan kiamat selalu kitu bae. Contohna aya hiji santri lugu ngaji bisa di pondokna lila lempeng niatna balik ka imah kawin nyeun bae pondok teu loba codekah janya namangan saukur ti imah ka pondok ka masjid ti imah ka pondok ka masjid bari ngaji jeung santri coba aya nu hasud mulai ulah kaget emang ditandingan ku Gusti Allah jang naon eta jang neuleuh kuat apa henteu sih kuat apa henteu teh berbagai macam tandinganana di levelna masing-masing di sekupna masing-masing. Mata ulah kaget Kangjeng Nabi bae aya nu nandingi, para wali bae ge aya nu nandingi, para ulama salafus shalihin aya komo zaman mujtahid mata urusan zahir nu nandingan loba jasa, komo zaman kuari zaman acak-acakan. Zaman teu jelas mana sih nu bener, mana nu teu bener kabeh ngaku bener. Zaman teu jelas tapi tetep bae Allah mere nurani, di jero nurani moal bisa dibohongan. Cak hate sorangan kene mun aya kiai ceramah saudara-saudara bahwa minuman itu adalah halal caknya. Kiai-kiai yang mengharamkan minuman itu keliru. Yang jelas adalah bir itu haram. Nu ngadengekeun nu tukang mabok goblok budak. Goblok. Bir cenah cakna halal. Haram bego padahal nya osok. Padahal nya osok. Nu osok bagian nurani nama tetep bae. Nurani nama ngaharamkeun. Saudara-saudara, kiai mengatakan bahwa zina itu haram, keliru itu kiai. Yang jelas zina itu karena enak nggak apa-apa. Kan gitu. Pokoknya yang penting sama-sama suka. Kita suka, dia suka, nggak ada masalah itu yang begitu mah. Ya, lihat di sana, di mana? Di Uni Soviet. Sama suka, sama rata, sama senang, nggak apa-apa. Itulah agama yang bener. Kalau ada larang-larangan begini, nah ini namanya nggak adil. Ayat anu ceramah gitu. Kadang kudu sok zina kiai bloon eta kiai bloon ana osok zina ke ngabloonkeun kos kuari we aya kiai anu ngahalalkeun krit dibloonkeun padahal nyanana ge mobilna dua nang ngridit kabeh atuh geus kitu bae nurani mah teu bisa dibohongan nurani teu bisa dibohongan ketika aya jelema keheul ka kiai hate leutikna mah henteu nu sabenerna asal bisa bae kiai na kajeun aing mah dipake ka keheul ge setahun 2 tahun ka 3 tahunna kan hampura nurani mah teu bisa dibobodoh. Nah gitulah. Nah di zaman Kangjeng Nabi, aya 3 nu nyata ngaku Nabi. Setelah Kangjeng Nabi pupus dipundut ku Gusti Allah 7 manusia deui. Ieu adalah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hiji Fazarah kaum Uyainah. 2 Gotofan kaum Qurrah bin Salamah murtad. 3 Banu Sulaim kaum Fajaah bin Abdul Yalil. 4 Banu Yarbu. 5 Banu Tamim. 6 kandah 7 Banu Bakar bin Wa'il. Ieu adalah murtad pemurtad. Mata geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi aya keneh gaibna di gaib berita gaib geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi cak Gusti Allah sampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi nyampaikeun ka para sahabat kuari urang ngadenge teu bareng jeung Kangjeng Nabi ngan urang ngadenge sejarah waktu datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman may yartadda minkum sahajalma nu murtad di golongan maneh kabeh andini ti agamana yakne babalik kuari ka kufur deui babalik ka Yahudi deui babalik ka Nasrani deui
pasaupayatilahu Allah bakal ngadatangkeun gaganti eta jelema nu murtad bi qaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna ku golongan kaum anu resepen Gusti Allah ka eta kaum wa yuhibbuna jeung resepen eta kaum ka Gusti Allah. Pohara pisan ieu. Allah bakal ngadatangkeun serombongan kaum anu Allah cintaeun luar biasa terhadap eta kaum eta ge cintaeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Kangjeng Nabi nyaritakeun yuhibbuhum wa yuhibbuna, Kangjeng Nabi isyarah hum qaum hadza bari tunjuk aya jelemana hum qaum hadza bari kitu Kangjeng Nabi. Kaum eta teh kaum hadza, kaum eta teh pas lempeng nunjuk ka Abi Musa al-Asy'ari. Ke kaum eta tah Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata bener Abu Musa al-Asy'ari iyalah kaum anu luar biasa cintaeun ka Gusti Allah, nu Gusti Allah ge cintaeun ka rombongan-rombongan ka kaum nu dipimpin ku kitu Abi Musa al-Asy'ari. Itulah nu caritakeun ku Imam Hakim dina kitab Sahih. Setelah diteliti kaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, teliti ku para sahabat, ternyata anu cintaeun jasa ka Gusti Allah, Allah cintaeun jasa mah hiji Sayyidina Abu Bakar, nomor kedua Sayyidina Utsman, nomor katilu Sayyidina Umar, kedua Sayyidina Umar, katilu Sayyidina Utsman, kaopat Sayyidina Ali. Dina opat teh tina opat surtil deui. Pres deui. Ternyata nu paling cintaeun ka Allah, Allah cintaeun teh dua, hiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nomor kedua Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dua tah supaya asup ka yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di antara dua teh keunggulan ternyata nu menang adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq hiji. Nomor kedua azillatin 'alal mu'minin, kaum-kaum eta teh sangat ramah, sangat dedeuh terhadap orang-orang mukmin, kanu sahandapeun dedeuh jeung nyaah, kanu susah nyana ngabantu luar biasa dikorbankeun hartana, kanu fakir kanu miskin ka yatim piatu jeung ka jelema-jelema anu lemah teh nyana azillatin 'alal mu'min tawadu DPDP dedeuh jeung nyaah, bea ka dedeuh jeung ka nyaah teh mun ku urang dipandang teh nyana. Saha eta? Di antara nu opat nu menang Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Ali. Ternyata di nu dua teh nu menang Sayyidina Abu Bakar deui bae. Sayyidina Abu Bakar deui bae. Lantaran Sayyidina Abu Bakar mah lamun aya nu ceri ka mana aya naon? Aya nah. Aya deui anu minta bodak. Tah. Aya deui anu minta bantuan. Tah. Aya deui terus teu pernah diengkekeun deui, teu pernah diengkekeun. Aya jelema datang deui ka dinya minta dibere, isuk datang deui dibere deui, isuk datang. Sugan ngomong sia datang deui datang teu pernah. Dibere bae. Hayu bae terus Sayyidina Abu Bakar. Tapi eta henteu caep-caep hartana makin dibikeun makin loba. Urang mah pan ieu sieun tah sieun eta nu ngahalangan ka urang. Lamun urang eueuh ka sieun mah moal. Kulantaran sieun etalah jadi kenyataan dibikeunan ku urang, sieun paket jadi paket. Ya konsepna ge ulah sieun dibikeunan hayu bae. Pokona mah amun urang teu sieun percaya kana kasugihan Gusti Allah mal beak-beak sarua bae. Buktina Sayyidina Abu Bakar azillatin 'alal mu'minin, nomor katilu a'izzatin 'alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Teu meunang ngadenge selenting bawa ning angin asal aya kafir gerak. Sayyidina Abu Bakar mah geus kieu bae. Kekerot. Geus kekerot bae Sayyidina Abu Bakar mah. Mun aya Yahudi aya Nasrani sini gerak ngahancurkeun Islam. Geus kieu bae. Aya aing keneh. Urang ge dual aya. Asal ngadenge pabrik bae. Asal anu koprok bae, shit. Beres main mah shit. Teta geus gigiling tah Sayyidina Abu Bakar mah gigiling sote dek nanjeurkeun agama Allah, kekerot asyiddah, kekerot aizzatin 'alal kafirin, gagah menghadapi orang-orang kafir teu aya sieun sabakatul hiber acan eueuh bae. Pokona mah paeh teh jadi lalap ku Sayyidina Abu Bakar mah eueuh bae sugan sieun saeutik
gede nyana luhung nyana hebat nyana gimbir setik ketika can izzatin alal kafirin Sayyidina Abu Bakar dua Sayyidina Ali gitu ngan begitu dibandingkan jeung Sayyidina Abu Bakar masih emeh ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali gitu sarua teh meunang ngadenge kafir itu tangan dibandingkan jeung Sayyidina Abu Bakar masih keneh derajat luhuran Sayyidina Abu Bakar Siddiq tilu opat yujahiduna fi sabilillah selalu munan kitu ngaranna jihad fi sabilillah ngaluhurkeun agama Allah kabeh ge perang ngan dibandingkan keistimewaan berjuang teh ya dua nu paling hebat Sayyidina Abu Bakar Siddiq jeung Sayyidina Ali dibandingkan nu dua nu menang Sayyidina Abu Bakar di bae yujahiduna fi sabilillah dikorbankeun sagala rupa bae jang Islam Sayyidina Abu Bakar mah harta dikorbankan jang Islam pikiran jang Islam tenaga jang Islam sekalipun nyawa jang Islam pengorbanan Sayyidina Abu Bakar mah zahiron wa batinan naon bae dikorbankan jang harta urang kuari geus datang ka mana urang geus datang ka mana pengorbanan urang ieu jang agama urang teh pengusaha gede di lembur aya nu nyieun musala nyana usahana gede luar biasa miliaran aya nu ngabangun musola leutik ulah gede miliaran leutik jasa leutik eta menta keramik doang keramik teu kiraha berjuang kakarak bangunan doang eta kakarak bangunan doang ai kitu mah ngadenge sinden ti Subang sing ada ulah ka mamanakeun anak buah dikerahkeun ka awas ulah nonal acan bawalah ka pos ka ditu memeh ku aing teu meunang aya sasage nya wah tu boga modal lah ngucur danana tah ieu jang sindena tah ieu jang numawana ieu jang sia transportna tah jang centeng besi kurang bebeja deui ka aing urang mah berjuang dina jalan kitu mah kitu tah atawa berjuang jang kitu nyukseskeun seseorang jang nyukseskeun seseorang sekian miliar siap nu penting nanjeur ai digigireun imahna aya pondok pesantren deuk rubuh aya masjid terbengkalai aya majelis masyaallah geus teu ngahulu ngaler teu ngahulu ngidul jadi perhatian kakarake segi perjuangan dina bangunan kakarake anu henteu katoel awak teh teu katoel kan seukur harta doang urang mah encan pernah berjuang datang ka bebeakan can pernah encan pernah aya dongengna kieu aing dijual teh sawah nu itu jangan nyeun nasid aing mah tapi lamun kieu mah jual sawah itu kenapa ya ini kan lurah pan loba tah nu kitu mah di Cikupa 2 aya teh belar aja hiji Cilongok mah teu kaliwat tuh bun berjuang kos gitu mah atuh loba jasa jadi dijual di mobil kijang ieu tahun 2005 jang naon sih nganggeuskeun masjid lah jangan batur mengimun ka haji bae geus kajen batur-batur kula-kula eueuh nu kitu eueuh hiji-hiji acan teu ngadenge sahuntu-huntu acan itu ngajual sawah naon anak pugu sakarola kedokteran hiji aju anu hiji lah teu ngajual sawah mah teu bisa loba tuh jang kos kitu loba ieu berjuang kakaraku harta doang encan tek ku nyawa masyaallah pikiran ge carang anu memperjuangkan melalui pikiran ge gan sautak saeutik we aya waktu-waktu senggang pakai kos kitu aya waktu saeutik sekelumit pakai kos kitu senggang mah pakai dunia bae senggang mah pakai dunia bae nah aya saeutik memikirkeun ke arah eta kitu kele harta wah makin ditumpuk-tumpuk jang berjuang di jalan Allah mah asana angel keneh komo awak mah kadangan ku perang ngalawan Nasrani jeung Yahudi keur bade urang mah ulah deui perang teh ku nagarana deui teu meunangkeun padahal mah ieu teh geus kajerit jasa rakyat mah sabenerna mah naon sebabna nu matak kajerit makin munculna gereja-gereja berarti tanda tangan penggede-penggede berarti nyana ngaloyongkeun kana pembangunan agama Kristen Yahudi di Indonesia pek leg-leg pun geus mararawat para penggede-penggede sabodo nyana ya urang yang ngaku sebenarnya mah negara urang teh kos kitu tapi kos kitu mah ngari doang berarti muncullah tiap-tiap perumahan muncullah tiap-tiap kampung mending nu geus layak nu can layaknya muncul berarti nyana kan nu tanda tangan nyana saha kieu nyana be pokona mah henteu jelaskeun lagi nyana be pokona mah
tak tinggal paehna doang wallahu alam di akhirat eta ngaridoan pan berarti teh loyong nah eta mah terus we saderet ka dinya teh dihijikeun we ka ditu nu sakumaha kamari tah kuari mah tak ai mah ai perang mah meureunanan janteu ieu bae ai mah ngahadang kana kelanjutan perjuangan Kristen aing nu dihareup nu kos kitu geus mat mun paeh eta syahid eta mun paeh hebat jasa eta kos kitu deres ieu mah deres nu lain kiai ge kiai teu kitu ketika kiai tanda tangan naon anti pembangunan gereja kira kalau mah ya kan besi kucamat dari aku panjana sok mere 3 juta sebulan kalau mun bertanda tangan atuh meureun eta kiai outlaw bin tolol bin goblok bin naon deui endahan jawara nu tampil aing tanda tangan teh heula aing ya tanda tangan gede jasa bahkan ceplok tangan bahkan tempel bahwa aing anti pembangunan gereja emang sia kurang daek aing salat tilok non tilok ieu beureun ieu jang jalan ka surga aing geus aing mah geus ieu bae geus aing mah pokon geus engge di akhiratna ditimbang salat jore zakat jore puasa jore ngaji jore aya hiji anti agama Nasrani wah cek malaikat ieu lu bagus bae timbang lu bagus anu jore bagus anu bagus surga coba begitu dibalangkeun itu jawara dibalangkeun ka mana itu ka surga kiai eleh jawara tulung eleh ku jawara tah batek ge ieu urang berjuang dek datang ka iraha dek datang ka mana dek kumaha carana disesuaikeun mun zaman Kangjeng Nabi perang zaman sahabat perang zaman tabiin geus mulai dikurangan zaman wali-wali sana perang sarua bae zaman kuari zaman perang otak zaman perang politik zaman perang ekonomi zaman perang budaya zaman perang informasi kuari perang informasi di internet Yahudi kieu Nasrani kieu Islam kieu per detik per jam per hari perang informasi perang terus begitu perang ekonomi jeung politik jeung budaya dirasakeunana Islam lah nu eleh geus puguh Indonesia eleh Malaysia ge eleh nu nyetir adalah negara kafir Amerika kuari deup dioyag-oyag Sudan dioyagkeun Yaman dioyagkeun Misra dioyagkeun ka Mesir Misra teh abis dijero oyag kabeh teh sakedeng deui teh terakhirna adalah Irak geus dioyagkeun teh walaupun secara politis eta menang tapi secara ekonomi eleh sanajan nya nararang Saddam tetep bae di mata dunia teh terlihat kalah walaupun henteu nu sabenerna mah ngan kekalahan tina terbunuhna rakyat sipil nu teu nyaho naon dibunuh orok sekalipun dibunuh biadab jasa paneta dek irahan nerapkeun demokrasi teh berarti demokrasi teh adalah jahat lantaran teu bake etika ham tinggal ham buktina orok tembak awe tembak lu teu perang bodoh dek di mana nerapkeun demokrasi sedangkan negara urang teh manut ka negara eta berdemokrasi eta demokrasi teh kos kitu teh da betul mun Sidina Abu Bakar ujaran geus pedang kikiran cenah aya di ditu ge Abu Bakar mana nya geus sok kikiran main gapleh tapi teman ya tuh dek kumaha urang teh negara urang sepakat para ulama baheula ieu teh demokrasi tapi henteu mutlak nu sabenerna mah dituturkeun ku urang setelah setengah abad berdemokrasi ternyata koruptor muncul perzinahan jeung permabokan muncul lantaran henteu dilaksanakeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim kuari deuleu Irak deuleu Ethiopia deuleu kitu Turki kuari Mesir dan lain sebagainya dioyagkeun ku Amerika pas kieu buktina ieu teh demokrasi dituturkeun ku urang datang ka iraha urang nuturkeunana dek datang ka iraha karunya amat kiai nu aya di dinya karunya amat ustad nu aya di dinya ai urang mah rakyat tinggal nuturkeun nya bae cak nyana iya ya cak nyana gitu hayu ngan di jero hate mah urusan sia tah mah urusan aing mah urusan jeung Allah aing dek nuntut ka sia naon sababna sia ku aing dipilih jadi DPR tapi sia teu ngahasilkeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim dek nuntut aing di hadapan Allah ya nu matak DPR mah tinggal ngerebokna doang
Adena cenah aing teu jadi DPR, aing mah jadi Pemda. Leuwih lelem. Ai ka mana jangan gugulung eta mah hukum-hukum menang manusia. Tak ieu keur carita kagagahan Sayyidina Abu Bakar mah yujahiduna fi sabilillah. Lamun aya jelema anu anti Al-Qur'an, Yahudi, Nasrani, termasuk demokrasi, pasti diperangan ku nya mah. Urang teu berdaya ku hari. Ku hari teh teu berdaya lain lalagaan, keur di kieu bae satelit ugal negara geus dipasang ku Amerika. Negara mana anu masih kene kuat Islamna, gempur, tidak mau tahu. Satelitna ugal negara geus aya tek. Di satu negara per kabupaten geus aya. Nyana geus delekeun bae kieu bae, negara mana nu hebat, negara mana nu hebat. Mulai dihihileudan, geus aya kabeh gambaranna di manehanana. Tek. Eta teh secara teori urang sieun, tapi Islam mah aya waliullah, wali, aya nu leuwih sieun ka Allah. Amerika leulekeunana hanya sabaraha jam, hanya sabaraha poe, hanya sabaraha bulan. Allah mah maha qadim neuleukeunna ka urang. Leuwih nyaho, leuwih pinter, leuwih sagala-gala, leuwih gagah ka Allah bae. Negara nu hancur, cel aya waliullah hiji bisa menang. Mantap urang tungguan wali bae. Tungguan wali Allah ya mah lantaran acak-acakan kiai geus teu sejalan. Asal beda partai, beda hukum model. Aturan mah partai teh jangan kadurian hukum teh kudu beda. Teu ieu mah. Berarti teu bareres kan kiaina. Asal beda partai, beda hukum. Beda organisasi, beda hukum. Beda kedudukan, beda hukum. Atuh deuk kumaha mah nya Al-Qur'an dikitu-kitu. Berarti itu nuturkeun hukum manusia teh model kos kieu deuk datang ka iraha urang kikituan teh mending mun teu kaburu paeh mun kaburu paeh mun kerja di DPR paeh mun kerja di pemerintah modal deuk kumaha keur ngagugulung kos kara itu naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik lantaran urang mah resep jasa ka Al-Qur'an percaya jasa ka Al-Qur'an di luar Al-Qur'an salah berarti tah ieu yujahiduna fi sabilillah. Oh, gagah jasa. Begitu dibandingkan sahabat nu muncul 4 di antara 4 nu muncul 2 di antara 2 paling istimewa adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wala yakhafuna laumata laim. Tesieun eta kaum nu cinta ka Gusti Allah nu Allah cintaeun ka anjeunna laumata laim kana panyacadna jelema-jelema nu nyacad. Apakah sieun dicacad, apakah sieun dicaci, apakah sieun dimaki, dicerca, teu sieun setik-etik acan. Sebab aya dina rel Al-Qur'anul Karim. Ku pinuh keyakinan, keimanan ka Allah jeung ka Al-Qur'anul Karim teu pernah mentolerir ka jelema-jelema anu nyacat, sabodoh, sadaekna, ngabudak sia terus bae aing mah. Iyalah wala yakhafuna laumata laim. Aya kabeh di Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan matak ayat ieu wa hadhil ayat mukhtassatun bi Abi Bakr Siddiq khusus ngalem ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anu matak cakang jeung Nabi arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin pangnyaah pangdeudeuh pangwelas asihna umat kaula terhadap umat kaula adalah Abu Bakar Siddiq. Ayatna ieu fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Ialah karakter sifat anu aya di Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Zalika tahiy anu tadi disebutkeun hiji mahabbahna anu pohara jasa. Nomor kedua zillah terhadap mukminin, nomor katilu izzah terhadap kafirin, nomor keempat merangan jelema-jelema anti Allah mujahadah ngaranna atau jihad fisabilillah, nomor kalimana adalah tesieun intifaul khaut tesieun kana dicaci dibaki terus bae berjuang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala taruhanana harta nyawa masalah.
zalika tahiylu tadi dicaritakeun nu genep rupa teh fadlullahi kurnia Allah teu boga asa nang sorangan boga tanaga teu boga asa nang sorangan boga pinter lain asa nang sorangan boga wawasan lain nang sorangan boga gagah lain menang sorangan ti mimiti boga mahabbahna lain asa nang sorangan. Kemudian kedua nazilahna izahna jihad fisabilillah tasirna ia adalah semata-mata fadlullahi fadl Allah yutihi may yasha anu dibikeun ku Gusti Allah ka jelema anu dikersakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu matak gagahna Sidina Abu Bakar ketika orang datang ka Sidina Abu Bakar teu sangka lantaran lamun urang teh mondoyot nyana leuwih mondoyot lamun urang tungkul nyana leuwih tungkul. Masya Allah anu perang jihad fisabilillah musuh di mana bae diudag dicaci dibangkit dibunuh ku Sidina Abu Bakar tapi ketika orang silaturahim kadinya teu boga ongkos dibere kunya ketika orang rek sare ngendong disadiakeun ku manehan ketika orang DP-DP nyana leuwih DP-DP ketika di imahna aya dahareun urang datang kadinya daripada tamu teu dahar mending nyana nu teu dahar dibikeun ka tamu nyana makajeun puasa. Hese tanding Sidina Abu Bakar dah ieu teh kabeh zalika fadlullahi yatihi may yasha fadl Allah henteu di aku ku Sidina Abu Bakar teh di aku boga tanaga sakitu gedena teh di aku nu sorangan nu Allah boga wawasan nu sakitu cemerlangna teh di aku nu nyana nu Allah boga pikiran henteu di aku ku nyana nu Allah boga sagala rupa kagagahan kemewahan lain kemewahan kasugihan jeung sajabana ieu teh di aku nu nyana hanya fadl Allah nu dibikeun ka manehanana teh di aku aya urang lain kan itu berhasil kan ya lamun dia teh di hareup benar bisa siatu bari kedudukan di mana situ di anu dan nyaon teh sia perjalanan iya, aduh tuh, lu mana wae madung tuh, tuh bisa, wah behoge, siatu aku gelutiannya, itu sanu ngelakit, emang sawen, wow, iya, itu gelutnya ditongtonan ke men koprok ya, itu sanu menangkan, iya KBG di bawah iya KBG, tuh pejudi luhurnya matu aing. Kai gitu kabeh lamun luai batu ara acak-acakan judi na teu balener ceknya nama judi bener meureun. Istol teh kabeh kieu mah nebak dada urang mah kabeh tuh ya bisa ngabangun. Tah ieu hasil ieu. Masya Allah eta teh sombong ujub takabur bakal dihandapkeun ku Gusti Allah. Mun aya naon teh ulah di aku urang mah boga murid loba teh tah murid aing kabeh nu bagus mah ulah wawuh jeung murid mah ketika murid ngomongkeun pan abdi teh murid murid emang sok di mana ngaji ada pentangkal amot los tadinya datang ka paeh atuh sia kahujanan los urang mah lain sih ade itu murid aing ulah diganggu eta wilayah aing kiai sing ngaku wilayah sakumaha bupati eta kiai Golkar teh kos kitu tah tolol teh kiai Golkar mah. Nah, mun orientasina ka dunia mah pas kitu bae asa nang aing bisa ngaji asa nang aing boga wawasan bisa nang aing asa nang aing ngabangun asa nang aing kaeta nu pas kitu moal kebel ngagejret kajen kumaha ge mantak nyana teh sok ngajual kamuliaan teh ketika aya pilkada ketika aya pilgub ketika aya pilpres lantaran boga ngarasa mulia jual beli jeung kamuliaan nyana dibere sekian ratus juta mungkin siap lantaran kula boga asa loba murid siap kula jual kamuliaan ngaranna moal kebal tak kiai kosi mangkaning hampir 99,9,9 deh kuduna mah begitu dek dijadikeun tim susah atuh kula sih boga pikiran jeung wawasan di mana lain channel boga murid mana aja teh nyaho kula mah teu pernah aya nu ngaji eta nu ngaji lainnya ana meureun juri teh nu ngaji mah kula mah teu di embung tilok ngajual kamulan cukup Allah bae nu ngamulyakeunana sieun jeung izin ka Gusti Allah dibere mulia dibere agung ulah dijual ka dunya siap jadi tim sukses berarti ngajual kamuliaan aing asa boga jelema aing asa boga murid moal kebal tak kiai mungsrut kiai kosit. Iya, Sidina Abu Bakar contoh ya. Sakitu nomor hiji kedua. Nah, setelah Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi, mun aya nabi nu dipilih, niscaya Abu Bakar diangkat jadi nabi.
pahalanya asa pan eta mah. Katakan Sina Abu Bakar teu ngaku-ngaku nu mantap ketika kita jadi imam teh pan cek Siti Aisyah, ulah ya Rasulullah, abah mah ulah dijadikan imam. Henteu abah ulah. Emang kunaon gitu? Abah mah teu kuateun mun maca Quran teh di imah ge nyana masa ayat 2 ayat, 3 ayat haju ceurik. Kosong cikup apa gitu. Ulah mal kuat pokokna abah mah mun ditah jadi imam maca Quran ceurik bae abah mah. Unggal poe teh lamun di wadahan cai matana abah mah beuh atuh mang ember-ember asal maca saayat 2 ayat kecerik, saayat 2 ayat kecerik. Abah mah pokona ulah jadikeun imam engke bisa careurik kabeh jelema. Teu kuateun eta panjawara Sina Abu Bakar teh di medan laga mah asal neuleus Sina Abu Bakar kabeh ginggir. Tapi ketika maca Quran, masyaallah. Taya zalika fadlullah yuti may yasha eta kabeh nu dibikeun karakter jeung sifat anu aya di Sina Abu Bakar teh lain jeung henteu teh diaku ku Sina Abu Bakar fadlullah yatihi may yasha fadl Allah kurnia Allah nu dibikeun ka jelema nu dikehendaki ku Gusti Allah wallahu wasi'un alim Gusti Allah teh maha jembar kasirul fadli tegas loba pisan kurniana ieu teh isyarah kana sampurna maha kawasan alim muntur kang maha uninga biman wa ahluhu ka jelema nu eta jelema teh ahli fadl ieu teh isyarah kana sampurnana ilmu Gusti Allah mah maha sampurna kawasana nu mantak wasiun Gusti Allah mah sampurna ilmuna nu mantak alimun nu mantak nyanggakeun ka Gusti Allah Gusti ieu dunia kos ieu teh da maha Gusti mah maha uninga Gusti mah maha kawasa Irak dikitukeun aya dina ilmu Gusti Mesir keur kitu aya dina ilmu Gusti Indonesia muncul per harina koruptor ieu teh aya dina ilmu Gusti berarti kurang kuari titah memandang ku Gusti Allah tah kabok-bokan penggede urang nu kurang dipilih teh nu utar atur urang teh dina berbagai masalah teh ternyata muncul setiap hari adalah jelema-jelema kabiadabanana hungkul ieu teh urang keur ditontonkeun ku Gusti Allah deuleu pamimpin sia ti bibiti lurahna camata bupatina gubernurna kos kararieu tadi Indonesia teh ieu teh keur zaman bok-brok berarti urang teh ieu teh geus aya dina ilmu Allah tinggal disadari bae kadituna urang ngadoa mudah-mudahan aya pemimpin anu istimewa mudah-mudahan pemimpin anu adil mudah-mudahan aya pemimpin nu jujur anu bisa ngangeunahkeun ka rakyatna ngamahmurkeun ka nagarana sehingga urang bisa ngeunaheun di bawahna mun cara supir teu kudu dikenekan deui pan urang sok bingung jasa urang teh pan boga supir tapi urang sok rem atupannyana nyupiran orang jadi kenek manya bos jadi kenek nu ngeunaheun mah kudu orang repes jangan nyawa di tempat hebat supir urang wayah ngarem pas wayah ngagas pas ieu mah di tol ngan 30 gaya berjasa urang kesel batur geus sehat nyara 30 bae balah turun 25 cak urang ngeureun bae kieu heula atuh sia karena supir teh nyaho giliran aya kitu polisi tidur teu direm gedung bajung abo ieu supir kieu amat sih masa da ieu ge pamarentah teh kudu kos kitu giliran di tol nyana bangun dekeureun giliran bae polisi tidur ngagebrug-gebrug nah ieu teh tinggal keur ditontonkeun ku Gusti Allah ja aya dina ilmu Allah aya dina kodrat Allah ngan keur dikiekeun di zaman urang ngaharepkeun pamimpin nu jujur jeung nu adil capek sadaya pamimpin ulah haus akan kejujuran jeung keadilan nu mantak urang haus lantaran urang macaan kitab bae macaan Quran bae macaan kalam-kalam ulama da jujur teh kieu jadil teh kieu tapi ketika ka lapangan ternyata teu manggih urang nu jujur jeung nu adil teh haus anu luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat haus akan kejujuran jeung keadilan hayang nempo pamimpin nu jujur jeung nu adil teh tinggal urang nyanggakeun ka Gusti Allah kahayang urang tinggal kahayang nyanggakeun ka Gusti Allah ngan cak Allah aing bakal mere asal sia kudu berjibaku robahlah negara sia politiklah ekonomina budayana aing nyerahkeun ka sia lantaran ini jailul fil ardi khalifah Gusti abdi ge terang atuh nyuhunkeun hiji jelema mah cek Gusti kamari aing geus ngiriman Gus Dur ku sia dilengserkeun ke aing geus ngiriman deui Gus Dur kedua engke Gus Dur kadua hartina seperti eta coba kuateun tah henteu tiba heula kitu bae trek
begitu masa jaya zaman masa kejayaan Islam Kangjeng Nabi sahabat anu opat khulafaur rasyidin masa tabi'in ambil alih deui ku Yahudi masa kemasan Islam masa Raden Patah jaya sadunya teu kebal 100-200 tahun kadieuna melempem deui sampai 300 tahun kadieuna melempem deui ieu urang geus 500 tahun dikuasai ku ari urang ku Yahudi jeung ku Nasrani can menyat deui Islam sedangkan Islam mah al Islamu ya'lu wala yulaleh haid asal jelemana berpikirna berjibakuna bergerakna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim ketika teu sesuai jeung aturan Al-Qur'an mopo bae di jalan tinggal perhitungkan ke orang pikirkan ke orang dek datang ke iraha negara orang yang nu muncul korupsi deui muncul koruptor deui capek ceuli gadengekeun jelema nu kos karitu eta teh nu utar atur urang teh nauzubillah min zalika jennya namanya asal urang mah ulah dibere kos kitu ku Gusti Allah Gusti amankeun urang kabehan ye salametkeun abdi sadayana Gusti ulah kabawa kaciut kabawa daging jeung jelema-jelema nu kitu Gusti jadi akhirat ge misah ieu nyana-nyana urang-urang sakali deui mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah disampurnakeun ku Gusti Allah diamankeun ku Gusti Allah sehingga urang aya dina nikmat Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.